warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pamirsa, kumaha damang pandai sareng abdi warta anu ditunggu warga Jawa Barat nyaeta warta 12. Dina usum pamujan ieu, sajumlah wilayah dilanda banjir. Contohna wae wilayah SMA Negeri Salapan Bandung nyaeta di Jalan LM Suparni nomor 1. Banjir ieu disebabkeun cai Sungai Citepus anu ngaluar. Sabab loba runtah anu dipican warga ka sungai jeung kaayaan jembatan anu teu layak. Tapi ayeuna di Citepus geus dibangun jembatan anu leuwih loba anu biasa nampung cai leuwih loba. Dina lokasi pembangunan jembatan geus aya rencangan simkuring anu bade ngawartakeun kaayaan jembatan Citepus. Utami kumaha kaayaan di dinya? Jadi di dieu simkuring bade naroskeun ka salah saurang siswa di SMA Salapan Bandung. Biasa namun pokok sakedap biasa. Kumaha pamandagan araranjeun ngeunaan jembatan Citepus anu anyar? Lamun menurut ayeuna jembatan anu anyar teh leuwih enakeun sabab geus direnovasi sareng katinggalna teu kumuh sareng leuwih luas oge. Leres barudak sakola ge ngarasa leuwih aman lamun aya hujan gede. Hatur nuhun kana pamandaganana, mugi dipasihan kasehatan sareng kalancaran diajarna. Di dieu oge tos aya warga anu simkuring bade ditaros pamandaganana. Kumaha kaayaan jembatan Citepus anu anyar? Menurut abdi, jembatan anu ayeuna leuwih sae sareng leuwih luas. Jadi lamun teu banjir, abdi leuwih gampil untuk penumpangna. Mung sakitu laporan ti simkuring ngeunaan jembatan Citepus anu anyar. Balik ka rencangan simkuring di studio. Atur nuhun utami kana laporanna. Salajengna aya warta sarua nyaeta kaburuan di Banjar.